Yo, yo. Anggaran turun, tapi ke mana? DJ Sunda. Ayo urang buka fakta. Aya program katingali mulus, di layar rapih, di kertas alus. Dana turun cenah ke rakyat, tapi jalan loba nu nyelip lempeng teka sampak. Sakola butuh keneh-keneh kurang, bangku ruksak, tembok geus bolong, tapi laporan kabeh katingali beres. Padahal di jero loba anu teu beres. Halus pisan cara maranehna ngabagi angka tanpa karasa. Rahayat ngan ukur nampa sesa, nu gede mah leungit entah ka mana. Rekening gendut di balik program, dana ngalir tapi teu karasa tenang. Nu sakuduna keur masa depan, leungit di jalan jadi bancakan. Rekening gendut beuki ngeunah, rakyat leutik ngan bisa ngeluh. Pendidikan dijieun ladang, nu untung maranehna rakyat kalah. Breakbeat buka mata, kumaha lurus sedih teu nyaritakeun fakta. Data rapi, angka disusun, tapi jujur mah geus jauh dikubur. Nu kerja jujur kalah ku sistem, nu licik malah jadi pamimpin. Barudak pinter teu meunang jalan, beasiswa ngan ukur omongan. Dana aya tapi teu nyampe ka resepna, muter di jalur nu sarua bae. Sora leutik teu kadenge, kalah ku nu boga kuasa gede. Saha nu salah, saha nu bener, jawabanna nyumput dina kertas jeung stempel. Rekening gendut di balik program, dana ngalir tapi teu karasa tenang. Nu sakuduna keur masa depan, leungit di jalan jadi bancakan. Rekening gendut beuki ngeunah, rakyat leutik ngan bisa ngeluh. Pendidikan dijieun ladang, nu untung maranehna rakyat kalah. Ieu lain saukur lagu hiburan, tapi sora tina kanyataan. Mun terus didiemkeun wae, barudak bangsa jadi korban salawasna. DJ Sunda Volsera, urang nutup deui carita. Mugi aya nu mimiti sadar, anggaran kudu nepi ka tujuan, lain eureun di tengah jalan. Pak guru ngajar ti isuk nepi ka sore, nu masak di dapur malah leuwih sejahtera. Dunya kadang teu adilnya. Hayu atuh urang gaskeun, hayu urang buka fakta. Isu-isu guru geus datang, ngajar murid capek teu kahitung.
jauh ti realisasi. Kerja guru kalah gaji dapur, ngabentuk generasi tapi teu makmur. Dapur MBG jadi jalan luhur, nu deket proyek pasti mujur. Kerja guru kalah gaji dapur, ilmu mahal tapi teu kabayar jujur. Pamarentah coba atur ulah nepi ka guru jadi mundur. Guru ngajarkeun masa depan, ulah kalah ku urusan dapuran. Lamun sistem teu dibenerkeun, anu rugi bangsa sorangan. Aya begal di jalan, tenang Pak Polis keur masak ayeuna. Masak naon? Masak program, lain masak masalah.
Muda cita bari, nahan lapar diri. Guru satia sanajan fasilitas minim, ngelawan keayaan nu teu adil kieu pisan. Video viral jadi bahan carita, MBGBS sakola jadi perbandingan nyata. Nu deukeut tapi beda nasibna, hiji dipuja, hiji deui dilalaworakeun. Naha ieu nu disebut adil, naha ieu nu disebut perhatian. Hayu urang sora, hayu urang buka mata. Sisi gelap anggaran MBG teu kudu ditutup, tutupi deui. Rakyat leutik geus mimiti nyarita, nuntut keadilan nu sajati. Sisi gelap, ulah ukur janji dihareupeun. Sakola butuh perhatian nyata, pikeun masa depan generasi ayeuna. Di lembur sepi masih aya harepan, lamun nu di luhur boga rasa jeung iman. Sakola moal deui jadi korban, anggaran kudu adil keur masa depan. Bapak berdasi di balik meja kursi empuk, tinggali buka mata jeung buka hate kudu hudang. Gratis katanya berkah, tapi kok yang terasa malah resah. Ini bantuan atau ladang basah? Program datang, spanduknya megah, katanya solusi, katanya berkah. Tapi di balik semua cerita, ada yang sibuk hitung angka. Anggaran turun, jalurnya panjang, sampai ke bawah udah banyak hilang. Yang harusnya cukup buat gizi, jadi seadanya asal terisi. Porsi kecil, jauh dari layak, rasa
jadi luka besar. Program anyar deui, katanya demi rakyat, tapi nu katingali mah nu untung teh saha? MBG jadi alat investasi, saha nu untung, saha nu rugi, nu di luhur seruy sorangan, nu di handap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi ke bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru terkungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkeun saha nu salah, nu penting mana gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkeun, program rame tapi terata. MBG jadi alat investasi, saha nu untung, saha nu rugi, nu di luhur seruy sorangan, nu di handap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer ngantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nyisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data. Urang teu sirik kana kamajuan, tapi kudu adil dina pangbadean. Lamun bener keur masa depan, guru heula menang perhatian. He, nu ngajarkeun urang maca teu meunang dipopohokeun nya. MBG jadi alat investasi, saha nu untung, saha nu rugi, lamun teu adil dina jalan, rakyat deui nu jadi korban. Program alus lamun tepat guna, dengan saukur pencitraan wungkul. Inget deui saha nu jasa, guru nu ngajarkeun urang sagalangana. Abah, emah danggukeun sakadap sabari. Urang goyang santai DJ Volsera. Budak sakola ayeuna mah makan gratis unggal poe, tapi rasana kitu-kitu wae. MBG
manfaat nanu